Domba-domba di angon-angon kukuring di Parabat kukuring anak tage anuku ya apa anak mana beda mun jeung kawin jeung aing bapak bajing kasih anak tere anjing motor kuring di angon kukuring di oli sampingan anakku kuring mogok wae anu kuring saha montirna saha bengkelna saha montirna coba aduh asal gimana siapa boleh bisa Baja saha montirna mah doma adu asal Garut ari balik kumaha siapa tiba saya beri tidak bisa berkata berkata ya disawerkeun poe dijepet-pet wae sawerkeun buru siap lah bakuring siap ya biara domba buah domba bikang buayana ayeuna geus kalobaan aranapa kadulur anu di lembur kabaran anu di desa ulah kaget ulah hidageun jaluna bisi jadi masalah bisi jadi fitnah ulah ikut campur sama domba kuring domba kuring di angon-angon kukur di Parabat kukuring anak lagi anu kuring domba kuring di angon di Parabat kukuring anak lagi anu kuring saha jaluna domba adu asal Garut limbangan asik sekali deh ya biara domba kedua domba bikang dua nana ayeuna geus kalobaan aranapa kadulur anu di lembur kabaran anu di desa ulah banget ulah jajah ke jaluna bisi jadi masalah bisi jadi fitnah ulah ikut campur sama top siap ini domba saya minta suaranya buat motor semuanya yuk motor kuring di Parabat anak lagi motor kuring di
kukuring di parapan kukuring anak lagi anu kukuring motor kuring di parapan kukuring di alon-alon kuring anak lagi anu kukuring malah jaluna saha jaluna jaluna Triana iya jaluna iya jaluna iya jaluna jaluna walep iya masih motor gurih di bensinan kukuring di olian kukuring komean ge lah kukuring motor kuring oprek kukuring di zep kukuring kadayane anu kuring malah jaluna iya jaluna saha jaluna ketua Sarato malah jaluna iya jaluna saha jaluna malah jaluna Jawa tuh si kompak walep tuh malah jaluna saha jaluna Walep saha jaluna jaluna mah siapa sopan walep teh anu kripo ari siang bolong iya terakhir boleh siap terakhir jam sabaraha ya Pak? Apa sabaraha ya? Cukup tuh dihalih bisa carekan tuh pas orang kene sampai jam sabaraha ya teh?